ngadoakeun Kangjeng Nabi ka ahli-ahli bake lamun cacak-cacak teu ngadenge ahli kubur atuh Kangjeng Nabi moal uluk salam lumantak Kangjeng Nabi salam tak Siti Aisyah naroskeun Tuhan salam emangnya ngadenge kaula ngadenge kana naon nu teu kadenge ku anjeun ningali kana naon nu teu katingali ku anjeun namun kaula uluk salam kemudian teu neuleuh teu ngadenge kana jawaban ahli-ahli kubur atuh kaula moal salam mantak sing hade urang ge lamun peuting zarah ka kuburan urang sorangan ke sok aya nu ngajawab Assalamualaikum. Assalam. Kunti anak. Aduh, tunggu dawa kabur bae urang. Geus lah ulah sok jara-jara ti peuting sorangan deui can wani. Kecuali geus wani. Kunti anak. Kunti. Ulah karek sia hiji, anak sia incu sia bapa kolot sia datangkeun ka dieu. Ipak brengtel wan. Aduh, sugan derek sia deui. Ya gitu, tapi orang lamun geus bantah gak Gusti Allah tuh muasieun malah nyana nu sieun ka urang. Jurig nu mantak datang ge nganggap baturna ka urang. Teu sieun ka urang, gua teh sarua jeung aing jagat teh. Tapi urang sieun ulah. Biasa bae, malah lamun ke kuburan-kuburan ahli-ahli Allah atuh sok dicoba orang kuno kos karar itu santak lawan can kuat bah biasa beurang bae jalana beurang tenang jadi beurang mah sanajan beurang kadang-kadang sok aya beurang ge sok aya urang lamun zarah sorangan 11:30 beurang biasa orang dieu ke sok aya dieu sok aya guguli bedan dieu eta can puguh jelema sing hade eta sing hade lamun teu wau mah can puguh jelema eta sing hade. Aju urang langsung jurig sia nya. Atuh marah nya. Dasar borangan. Beurang ge borangan bae. Tah jadi urang mah ingetna kanu kararitu bae. Masyaallah karim. Tapi di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab eta tah dicaritakeun dina kitab Nurul Bahjah dina kitab caritaan Tuan Syekh aya jelema ceurik bae asal magrib ngajerit kuburan urang dinyana ge geus kaget asal magrib murigak bulu pasti ngajerit aduh asal magrib kos kitu laporan ke Tuan Syekh jauh tidinya bangsa sekitar ya 20 kilo lah ikuti di bumi Tuan Syekh lontoran geus teu kuat urang dinya teh ngadenge jojoakan gitu lapor ka Tuan Syekh naon jeung Tuan Syekh di lembur abdi aya jelema tukang maksiat mabok zina takuari asal maghrib ngajerit aduh coba Tuhan ieu supaya kami tentrem asal maghrib ngadenge bae tak kana jeritan eta coba Tuhan saya ka ditu langsung ziarah sangaranna anu langsung ditingali kunyana di buku gaibna ceknya nanti murid beat mancan ya tapi pernah datang ke kaula laporan Tuan Syekh ka Gusti Allah ya Allah inna hadzal fulan bin fulan zaroni ieu ki anu bin anu parantos zarah ka abdi sedangkeun setiap jelema nu kungsi zarah ka abdi panyunkeun ka Gusti supaya dirahmatan Allahumma arhamhu ya Allah muga ngarahmatan Gusti kaya kipulan gas pokoknya lamun ngajerit teh laporan deui coba kula deuk laporan ka Gusti Allah cek Tuhan Syekh coba rahmat Gusti Allah turun tah henteu barang isuk wak wabeh jelema ngadengekeun ngajerit henteu ya
ternyata henteu. Tadi mantak manzaroni cek Tuan Syekh Abdul Qadir saha jelema anu ziarah ka kaula di tafsiran didinya na keur hirup atawa sabada maot na ieulah bakal menang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ai Kangjeng Nabi mah geus puguh manzaro ni ba'da wafati manzara qabri wa ba'da wafati wajabat syafaati cek Kangjeng Nabi. Jelas sama Kangjeng Nabi mah. Ieu mah saja leban nu zarah ka kaula. Pokona menang rahmat Allah. Nu mantak sekali-sekali ka Baghdad. Deket belah ditu Cikupas saeutik tah. Aya ge citra di dinya. Aya make anting agebegan jagong. Masyaallah eta kabedasan karomat Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Untung jasa nukung si zarah ka Baghdad. Rencanana tahun hareup zarah deui ka Baghdad. Geus gara nyeng celengan di kuari. Sapoe 10.000 sabulan berarti sabaraha tah? Sabaraha? 300 satahun? 3 juta. Ya tah mah jang DP atuh. Lain jang zarah tuh. Tah beli sekupi tah batu. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Raja umata pada sabada perang Badar pangheulana jelema nu maot ti golongan sahabat muhajirin di Madinah wa awalu man dufina bil baqilan awale wong kang den pendem Yaman ing dalam tanah Baqi' minhum saking muhajirin pangheulana nu maot pangheulana nu dikubur di Ka'bah ti golongan sahabat muhajirin adalah Utsman bin Maz'un wa huwa akhur rasuli minar radha' lan utawi ya Utsman bin Maz'un iku dulur lanang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sapasuson dulur sasusu sareng Kangjeng Nabi wa manaqibuhu katsiratun lan utawi pirang-pirang cerita kasampurnaan ya Utsman iku kang akeh manaqibna seueur pisan Rawat saling ngariwayatkeun sapa Aisyah tunyi Siti Aisyah galat saling ngucap ya Aisyah kitu qabbala Rasulullah ngambung sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un ing Utsman kang putra nang Ki Maz'un wa huwa mayyitun halau ya Utsman iku kang mati wa huwa wabki halau Kangjeng Rasulullah iku nangis ya Kangjeng Rasulullah wa ainahu tadriban ala utawi netrarone Kangjeng Rasulullah iku mili ya karone ainani ketika Utsman bin Maz'um gitu ditutupan Kangjeng Rasul kadinya ngalayat dibuka ku Kangjeng Rasul wajahna kemudian dipeluk ku Kangjeng Rasul dicium bari nangis Kangjeng Rasul ngaluarkeun cai mata. Itulah inget manusiawi inget bahwa perjuangan nana luar biasa tur dulur sasusu tina dalil ieulah lamun aya nu maot dulur urang ka wauh urang ka kasih urang ka dedeh urang meunang ku urang dibuka ningali wajahna kemudian ku urang dipeluk dicium didoakeun ieulah dalil. Tetapi carita adab-adaban teu meunang sambarangan. Kumaha? Diatur ku fikih berbau thariqah. Teu meunang sambarangan sapeluk-pelukna kumaha keur hirupna urang jeung nyana wani henteu meluk nyana. Jeung urang keur waktu hirupna hubungan urang ka nyana naon? Lamun sakadar wauh biasa mun sakadar biasa bae ulah menghormati sakumaha keur hirup lantaran ahli Allah teu maot ana teu maot nyana meureun mun dipeluk ku urang besi suul adab urang ka nyana ulah mun kitu mah aya hubungan kaduluran aya hubungan urang jeung nyana sapagodos ngaguru batin murid ka gurungan aya beat atawa urang teh orang dekat nyana urang teh ngahadam ka nyana ta eta mah teu naon atawa sa profesi
misalnya kiai pada kiai, ustad pada ustad, atau munang ta guru ka murid mah teu nanaon, buka peluk doakeun. Ai kitu mah urang jeung nyana beda darajatna teu kudu suul adab. Itulah diatur ieu mah sebagai dalil Kangjeng kitu menang ngan diatur deui ku syariat ulah sambarangan sacium-ciumna sapeluk-pelukna lantaran besi suul adabnya nama teu maot neuleukeun ka urang besi engke nyana teu resepeun ka urang kitulah ngan dalil menang tak osok ditunggu aya kiai datang besi bade besi ningali lah dibuka sok ajuka tebak bae ahli Allah sebab ditingali raraina sok beki kasep namun ahli Allah mah beda begitu maot teh heran tapi lamun ahli jurig lain deui serem amat ya datang kan di tukangnya besikna bung kurang emang geus tadi ngareret setik aju kadeng deuleukeun bae saminggu we kudu dibaturan bae ku pamajikan ulah ka mana emang kunaon kieu ulah ka mana ih cicik bae dia teu meunang ngaloyog setik emang aya naon sih Kak kada deuleukeun kunaon pa anu teh ya sok ngabok maot neuleuh beungeutna nyengir bae sieun sok aja ulah ka mana tungtungan untung pamajikan pan dikekepan deui saminggu tah barang geus saminggu leng deui bae cek pamajikan tek anu paeh deui gitu ajunya ada nempo deui ya Allah ya Rabbi hasayatin qabadatin utai hasayatin iku qabadatin Fikul hadis utawi kilaiki ku fikih hadis masyru'iyatul hasi yaiku den syarakeun ngaurkeun alal gobri ngatas kubur salasan kalawan telung balenan wastahabba ashabus syafi'i lan yunahkeun sapa ashabus syafi'i ayakula ingin tangucap iya si wong inda zalika ing dalam nalikane mangkono hasi ing ayat minha khalaqnakum saking ardi ngadamel isun agung ing sira kabeh wa fiha nu'idukum lan ing dalam ardi ngabalikeun ingsun agung ing sira kabeh wa minha nukhrijukum taratan ukhra lan saking ardi matuakeun ingsun agung ing sira kabeh kalawan balenan kang waweneh nyokot urang sekali atau sekaligus nyokot tangan ka dieu ke kenca itu kan Bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum aurkeun wa fiha nu'idukum aurkeun cokot deui wa minha nukhrijukum taratan ukhra eta teh hikmahna engke ketika aya malakal maut malaikat rahmat atau malaikat tumun karena nakir na ieu kerikil eta bakal hudang nyaksian di samping gegelung nusok dibacaan inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 hijina 7 baca bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il mun gede merena 7 mun leutik sakali bae sial tuh kayak Golkar mah kos kitu jasa kudu dibayar dan mau manjur aduh kudu ikhlas sadola deuleu bae saya anakna gagan teh malah embat macan Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr omad abeh kadengin ku anakna abeh merena gede bismillah barang nu susah mah bismillahirrahmanirrahim geus pancepat langsung ngomong lah kudu emang merena leutik iki Golkar kos gitu tah bacaan sing ikhlas
Allah neleukeun urang ulah neleukeun nu kos kituna isin ulah diojol jeung dunia belajar urang ge bakal kos kitu sok belajar bismillahirrahmanirrahim boga kainget urang lain urang memaca Allah sebab daun hirup urang hirup Allah digerakkeun ku Gusti Allah bisa na maca inna anzalna teh nang Allah manjur tah mun kos kitu urang lulak lirik anakna mana anakna ya gede aja dan merena mal mah anjur atuh ina anzalna tinggal ina anzalna gerak eta di jerona duantak jeung ahli Allah mah mahal nya datangkeun ahli Allah teh mahal lantaran eta kos kitu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sedengkeun beramal saeutik nyaho ka Allah leuwih berat tibatan ribuan amal nu teu nyaho ka Allah doa na kan keur maot mah nu diperlukeun teh lain jero lain bakaka, lain karawang. Sunggilang dibere karawang nu gigilna bagus ge nya geus teu butuh doa keur kos kitu mah. Ngadoa ikhlas ka Allah bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Beres 7 balik. Sikeun ka dinya. Tiis. Cak mait dingin amat nih. Bisa ngaluncat urang ka luhur. Mait ngomong. Iya Pak, cokot langsung. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Aurke. Maitna geus aya di jero. Maitna geus aya di jero, encan dipasang padung. Ngegoler kene pas dek dipasang padung. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Cokot deui. Wa fiha nu'idukum. Tiup. Cokot deui. Minha nukhrijukum taratan ukhra. Sunnah tapi lain sambarangan sunnah hikmahna luar biasa gedena gitulah diatur urang ulah isin-isin geus urang lamun milu nguburkeun awas non awas aing babacaan heula yeuh meunang ngaji yeuh cak nu sajen teh boso amat aing hang kadeuleu yeuh